namun ibu jamaah nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala aya anu leuwih penting ti anu ku urang parantos dijelaskeun. Mana ibu jamaah peryogi bahkan penting pisan sebelum atanapi samemeh urang ngalaksanakeun abdas atanapi wudu bahkan kaditu nama mungkin adus, penting peryogi perlu pisan mariksa terutama dina setiap anggota wudu urang ulah ngalakon aya perkara naon bae anu mantak ngahalangan datangna cai kana kulit. Pariksa heula Bu dina panangan, dina anggota wudu aya sabaraha? Aya opatnya Bu nya anggota wudu mah. Kahiji pamenteuk teh naon Bu? Beungeut ceuk Bu bahasa Nambo mah. Kahiji beungeut, kadua panangan duanana, katilu sirah, kaopat sampean atanapi suku. Eta anggota wudu mung opat. Tah dina eta anggota nu opat teh Ibu dina panangan, dina pamenteuk atanapi dina beungeut, tuluy dina sirah, tuluy dina sampean, dua sampean diparios dipariksa. Pariksaan heula ulah ngalakon ulah dugikeun ka aya perkara naon bae anu mantak ngahalangan datangna cai kana kulit. Terutama Ibu ya kudu ngabersihkeun kokotor anu aya dina jero kuku, disebut tai kuku ya. Komo Ibu dimana kuku anu tanggung jadina anu masih kene tanggung, pondok henteu panjang henteu tanggung babari teh kana kotorna teh kana aya kokotorna kana aya tai kuku. Maka samemeh wudu teh Ibu bersihan heula ya tai kuku. Sok sanajan aya memang ngage kaol ngan doib, ai doib teh ulah diangge aya nu ngameunangkeun teu naon-naon cenah kokotor anu nyelap atanapi anu aya di jero kuku teu mantak ngahalangan datangna cai kana kulit, tapi eta kaolna doib. Makana Ibu jamaah sadayana dina Islam atanapi syariat Islam diantarana aya kasunahan anu disebutkeun sunnah motongan kuku. Osok Bu motong kuku? Sunnah ya. Sunnah teh tong dianggap enteng. Makana ya sengaja kuku mah sok sanajan bari dipotongan oge tetep we manjangan ya minimal 1 minggu sekali. Asa dipotong menang babaraha poe saminggu panjang deui. Ta eta teh ya ladang ibadah sabenerna mah ladang ibadah pikeun urang anu aya dina anggahota, termasuk diantarana motongan kuku. Iraha Ibu motong kuku anu disunahkeun, sunnahna motong kuku teh
hiji poe Jumaah, kadua mun teu poe Jumaah poe Kemis, atanapi mun teu poe Kemis poe Senen nya. tilu poe Senen, poe Kemis, poe Jumaah. Ibu sok motong kuku poe naon? Poe naon ingetna ya. Pilih poe anu alus ya, maksud nu alus teh di dieu anu disunahkeun ya.